Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismana di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Saste acaan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu, hayu urang neneda nyuhunkeun pimpinan Roh Suci. Nun ama nulinggi di sawarga abdi sadaya nyuhunkeun pimpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Paneda ieu disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, penyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Sih Kurnia sareng Kataatan. Dumasar serat Efesus pasal 2 ayat 1 dugi ka ayatna nu ka-10. Sareng nas janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka-5 anu ungelna kieu. Urang anu keur paeh rohani lantaran baha kumantena dihirupkeun deui bareng jeung Kristus. Jadi pang urang salamet teh kukarana sih kurnia Allah. Para mitra, carios malin kundang tos teu bireut deui. Urang sadaya ge arunina kana carios ieu. Malin kundang antukna janten batu balukar doraka ka ibuna. Anjeunna ngahina ibuna nu tos ngarorok sareng ngagedekeun kalayan pinuh ku kanyaah. Malin kundang anu nolak ibuna katut sagala cinta kanyaahna sanes saurang manusia. Anjeunna mung sabongkah batu nu ngajubleg teu gaduh ras-rasan. Para mitra, Gusti Allah sakitu mika asih sakitu mika nyaahna ka manusia. Mantena ngawujudkeun kanyaah eta ku cara inkarnasi di lebet Gusti Yesus Kristus. Mantena tos nanggal sagala kasangsaraan supados manusia tiasa disalametkeun. Dina kasangsaraan eta mantena nyalametkeun manusia tina kawasa dosa. Tah eta teh sih kurnia Gusti Allah. Eta kaasih, eta kanyaah Allah anu sakitu ageungna. Para mitra, upami urang bedegong atanapi neutreg sareng tetep hirup dina dosa, saestuna urang sama sakali teu ngajenan kana sih kurnia atanapi kanyaah Gusti Allah anu kalintang ageungna anu parantos ku anjeunna diebrehkeun ka urang. Dosa sanes ngan ngarempak kana pangersa Gusti Allah, nanging oge ngalawan kana sih kurnia Gusti Allah. Sih kurnia eta sami nilaina sareng kasangsaraan tur nyawa Gusti Yesus anu pupus demi kahirupan sareng kasalametan urang. Nugraha kasalametan dipaparin ka urang. Kumargi kitu hayu para mitra, urang ngalenyepan kaagungan sih kurnia Gusti Allah anu parantos nyalametkeun urang. Urang sing hirup taat ka mantena. Margi sih kurnia sareng kataatan teh ngahiji teu kapisahkeun. Sakumaha anu dipilahir ku Gusti Yesus ka para muridna dina Yohanes pasal 14 ayat 23. Sabab anu mikat nyaah ka kami nurut kana piwuruk kami. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan danget ieu anu ngadadarkeun rehna sih kurnia Gusti sakitu ageung ka abdi sadaya. Kanyaah anu sami nilaina sareng kasangsaraan Gusti Yesus anu pupus demi kasalamatan abdi sadaya. Hatur nuhun Gusti kangge nugraha kasalamatan nu dipaparin ka abdi-abdi sadaya. Berkahan abdi sadayana supados salawasna ngalarapkeun pangandika Gusti dina kahirupan sadidinten. Salawasna taat tumut kana piwuruk Gusti. Nyuhunkeun Roh Suci teu weleh ngauban abdi sadayana. Hatur nuhun Gusti, paneda sareng pangdoa ieu disambat sareng disuhunkeun di lebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap, subscribe, like sareng bagikeun kana sanes. Margi ku cara kitu para mitra terus ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalametan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan cag heula.